Halah, itu aya saha? Seorang mangun, seorang ngajingjing. Wilujeng wayah kieu baraya. Hayu urang ngalalakon deui baraya. Masih keneh kieu we baraya dina perkawis bangunan mah. Teu acan aya perobihan masih keneh balatak, tapi alhamdulillah we sok sanaos balatak oge da geuningan. Nu penting mah nyaman di anggona. Leres teu baraya? Aya sababaraha hiji bangunan anu sadi dinten teh henteu kalebetan baraya. Kitu geuningannya bangunan ari teu dilebetan mah sok tereh lapukna. Lumayan we ieu mah pipiaraan amang-amang santri. Tah kentenan ieu mah kadeudeuhna Bah Akeo. Tah kawitna mah nu ieu oge dicalikan ku amang-amang santri. Kumargi ayeuna mun purah ngarit Bah Akeo janten dilebetan atuh ku Bah Akeo. Nya di darieu we sadayana ayeuna mah. Tah upami ieu mah kobong legend anu pertami didamel baraya. Alhamdulillah we caina mah cor-cor. Tuh mending ngaplaknya caina resep baraya. Naha cenah caina siga kiruh. Muhun da ieu mah caina cai irigasi. Halah, itu aya saha? Seorang mangun, seorang ngajingjing. Eta geuning Mang Odam sareng Mang Didi. Marangul naon eta teh Mang? Meni bangun seueur kitu. Aduh baraya teu kenging salfuknya kana suantena margi ieu teh nuju pilek da nya eta atuh ieu teh tos babaraha dinten kaserang sasalad. Eta geuning dibuka ku Mang Didi. Geuningan siga nasi box. Alah atuh sigana ieu mah tos aya deui milik sararea teh. Alhamdulillah.